dina tingkah cicingna manehanana hiji lillah cicingna teh demi agungna Allah, demi agungna Rasulullah, demi agungna agama Allah, tanpa aya nyebarkeun fitnah-fitnah jadi propagator henteu ditahan tarangke ka dulur-dulurna supaya ngaulah-ulah perang, supaya ngaulah-ulah taat henteu istu we imal lillah tah agama teh ya supaya bisa nganasehatan ka urang sakumaha Kangjeng Nabi nyarita ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah cak Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Tilu kali Kangjeng Nabi ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Urang geus boga agama, agama teh nasihat, urang kudu kanasehatan ku agama. Mun bener-bener urang beragama nasihat agama teh ad-din an-nasihat, agama adalah nasihat. Jadi lamun deuk naon teh atuh si agama teh kudu bisa nganasehatan urang. Nu mantep cek sahabat teh liman ya Rasulullah, nasihat teh ka mana? Ka saha? Cek Kangjeng Rasul lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihi. Nasihat teh nganasehatan menuju lillah, menuju kitab Allah, menuju Rasul Allah, menuju a'immatil muslimin, menuju ammatil muslimin. Tah agama teh supaya bisa nganasehatan. Ulah ngajualan agama. Ieu mah agama dipake tatanjak, dipake taraje, dipake tangga jang naik tahta, naik harta, naik dan lain-lain sebagainya make agama. Agama ma'an nasihah, agama adalah nasihat. Ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat, ad-din an-nasihat. Mata kieu idza nasahu lillahi wa rasul. Agama teh nasihat. Cek sahabat liman ya Rasulullah kasa lillah. Maksudna lillah teh nasihat kumaha teh? Nasihat lillah teh ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah wa wasfuhu bi sifatil uluhiyah wa tanzihuhu 'anil naqais warubatu fi mahabihi wal budu min musafat. Maksudna agama sebagai nasihat lillah menuju Allah, carana ikhlasul i'tiqad fil wahdaniyah, ngebersihkeun pertekadan dina sifat katauhidan. Ulah aya fil wahdaniyah dina katauhidan nunggalkeun Allah. Eueuh nu boga kekuatan kecuali Allah, eueuh nu boga daya kecuali Allah, gerak-gerak nang Allah, sagala rupa nang Allah. Geus bae pokona mah la yadurru ma'asmihi syai'un wala eueuh anu ngabadarateun, eueuh nu bisa ngamangfaatkeun. Iwati Allah hiji bae. Ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Allah, geus aya nu ngahirupan Allah, geus hirup nu ngatur Allah, sanggeus teh diatur engke urang paeh ku Allah yuhyi wa yumiit. Ulah aya muatan-muatan nu sejen di satu kuari mah ulah boga pikiran gos kieu beuh ieu urangnya lamun teh mata tadina meureunanan henteu sakola mah haju teu boga ijazah, aja teu bisa digawe beuh meureun urang susah. Tah eta ngaranna henteu nunggalkeun Allah, dua pangeranna Allah jeung ijazah. Teu mah kos kitu eta. Mata kalau lempeng wahdaniyah teu ngalempeng sifat wahdaniyah Allah. Hiji we di jero hate teh masyaallah hese biasa. Urang mah aya dua bae geus kikian bae. Nada cincin. Manggunan nih. Aya bolongan. Ayo cobong
carana kumaha cokot buuk awewe set bisa di dieu tah aju asupkeun ka dieu aju puterkeun kitu aju kana puter ku urang aju lamun eta cincin muter engke ge sia nu muter sia salah ngomong apa teh sih tah coba wah ujian eta ieu percaya bahwa batu boga pangaruh awas sia tah agama tuh jadi nasihat ka diri sia lantaran kaganggu ku batu combo teh kebantu ku jabatan awas aya dua di jero hati orang musyrik ku campu combong ku peso segala ku keris segala ku tek-tek bengek Masya Allah tak eta nu koskara itu ngabahayakeun adin an nasihat lillah bisa bersihkan ikhlasul itiqadil wahdaniyah maningan kurang ngaji wujud kidam bako mukhalafah udah sampai selesai wajib dan 20 mustahil 20 sampai selesai kabagi sifat nafsiyah sifat salabiyah sifat ma'ani sifat manawiyah tak eta bae geus supaya mantep ka Gusti Allah ulah aya naon-naon lillah lamun geus mulai urang segala rupa lillah bakal senang dicontohan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa hayang mantep ka Gusti Allah padahal mah nabi nyana kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi Daud padahal mah nabi kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi Sulaiman padahal mah nabi diangkat ku Kangjeng ku Gusti Allah kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi urang bot sebuah tanding kholwah 40 poe 40 detik Kangjeng Nabi urang besar urang kan can pernah kholwahan urang oh can pernah urang dicoba ku urang bebe jaga pemajikan neng kakak ngadeng ngaji aya kholwahan neng ayo dek nyobaan atuh masalah kakak ulah diganggunya iya tuh buah geus si kakak dek di kamar ieu bayinya neng ulah ngaganggu kakak moal ngaganggu dek nyobaan 40 penting kadanan di gunung di leuweung mah ieu mah dek di kamar bae di dieu nya mana HP bawa ka jero kamar TV asupkeun ka jero kamar cek pamajikan ka ngajina emang kumaha kitu apa bisa heuh ieu mah dek di jero kamar bae segala rupa jadi nonton TV HP di jero kamar kaja lain kitu meureun yes nya naon we mah kholwah mah kos kitu tah engke dahar ge pangmawakeun ka dieu wah ieu mah nu gering nangtung ieu mah kos kieu mah eta salah naon kudu boga guru geus kholwah teh kudu boga guru maksudna deuk naon teh kholwah teh ya fafirru ilallah maksudna berangkat menuju Allah nek ikhlaskeun ka Gusti Allah ninggalkeun dunia jeung nafsu ngaranna kholwah di jero kamar kholwah nu ditinggalkeun mah teh ngaranna lain kholwah tah mah nyepi bese polisi kos kitu mah aya kholwah mah lain kitu deuk ditinggalkeun ieu nafsu makhluk dunia aing deuk ka Allah deuk ngageserkeun roh deuk ngageserkeun ka hayang nu tadina hayangna kana dunia supaya ngageser leuwih ka akhirat carana kholwahkeun kudu aya guruan jadi kan urang mah teu ngageser ieu urang mah teu ngageser keur jadi kiai keur jadi santri mah rada deres gedean ka Allah barang jadi kiai ku digedean ka berkat tuh ieu teu ngageser-geserkeun ieu urang teu ngaji teh ieu nu mantak urang ngaji teh ku lagi nyaho ieu loba kiai nu jelas mah hayang ngageserkeun perasaan hayang ngageserkeun perasaan ulah resep bae kana dunia kumaha sih supaya resepna ka akhirat geus bisa 50% beta tak ka dunia 50 ka akhirat 50 geus lain deui naik 60 geus lain deui koba 70 geus lain deui deuleuanna ge dedengian geus lain deui tah hayang ngageserkeun kos kitu teh kan kudu kholwah di jero kholwah teh aya riyadhah aya tafakur aya mujahadah tah eta teh di jero kholwah ngaranna ieu mah kholwah di jero aya TV kholwah di jero aya HP
malah mah horenganan aya nu ngora lewat jendela goblok beureum tinggal nu kolot bae pancen teh sisirian aya awewe di dinya ka haji geus kataekan beureum ieu ku ari horenganan lain kataekan naik iya Allah teh tariado ngajarkan aya nu ditinggalkeun berarti menuju Allah khalwah nah sorangan orang di kamar bari tafakur orang nafakuran dunia nafakuran nikmat amere Allah segala rupa maha besar Allah ulah nafakuran Allah terus kabelah ditulah naik karesep urang teh awat sia teh ieu teh geus sabaraha umur teh dititipan ilmu ku Gusti Allah anu cek Allah ulah resep dunia tapi sia masih kana resep bae kana dunia resep bae kana jabatan malah masih teh kapan beureun boga ilmu teh jang jabatan jang dunia nikna naonan teh sia awak tah urang teh di jero kamar teh ngomong sorangan pasti tangarana khalwah tolol sia mah awak malah mah ieu boga santri teh 20 teh kuari nek dijieun yayasan ku goblok-goblok teuing sia nek naon maksudna hayang kemajuan maju naon majukeun awak sia bae geus ka Gusti Allah urang ngomong sorangan kesuedan nek naonan teh izin yayasan masukan bae panatu jadi peningkatan eta mah dunia hina dunia mah benta ka Gusti Allah ngalindung ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim a'udzubillahi minad dunya min syarri dunya kunaon haji kuari dipupuk jadi haju ngagedean dunia goblok si awak dikampak sia kuai tolol ting tak urang keur halah teh kos kitu tah ngomong sorangan nanaonan atuh si awak baladirna lain haju resep tambah ka Allah haju resepna kana dunia sia teh ku batur mah di kiai-kiai malah ku batur mah di hebat-hebat horenganan cak Allah mah sia teh bajingan goblok beureun sia tolol manusia aki-aki goblok tolol goblok sia ieu teh nyaho deui sia goblok tolol bangsat sia atuh kunaon nyana nu sasada tolol ieu keur ngomong ka mana sakanyana tolol teh coba eta ye orang bangsat beneran engke timbul teh bakal tetep timbul nikmat geunaheun Allah kanu mere engke bakal Allah nu mere rasa makan ti Allah mulai kuari bener tadi kitu-kitu mah kurang di kitu-kitu kurang hina aya engke Allah mere mungkin seminggu sebulan setahun aya set terjadilah pandangan batin orang nyai dunia maha agung Allah maha kawasa Allah orang kan minta ka Allah tunjukkan Gusti ke maha kewasaan Gusti ja ieu teh abdi teh dadamelan Gusti nafsu teh ti Gusti abdi hayang itu teh tidak nafsu nu nafsuna didamel ku Gusti teh maha gagah maha sagala-galana piceun atuh Gusti ieu teh nafsu-nafsu abdi teh kagustikeun lamun urang terus dibere ke Gusti set indah di umat geus teu hayang babaturan ngajak geus aman ieu mah haji titit geus tah gertih heula bae ayo di ka dieu titit ayo henteu geus terus emang henteu geus gertih heula bae ieu mah kauntungan lamun ieu urang berangkat ieu poe ieu urang menang 10 juta saleng kadok henteu geus teruskeun bae terus geus tayang bener tah geus tangan nu sajen bae geus henteu naon batur geus bingung kok jadi kos kieu nya tah jadi sorangan di kamar kebal-kebal mancing ku sendal atuh ulah tolol kau mah lain jurusan